kalian. Kalian telah berkhianat. Kalian menindas warga-warga kami. Tidak semudah itu kalian menangkap kami. Aneh pribumi anu khianat ke tanah sorangan. Pantas mana nyuruh pribumi ya. Mana geus khianat ke bangsa sorangan. Khianat ka dulur-dulur mana. Kalian harus ingat, dan negaraku akan menjadi saksi kemerdekaan negara ini. Hidup mati kami buat kemerdekaan bangsa kami. Dengan hiraukan ontong, ngomong coy, perjuangkan kemerdekaan ini, Man. Ulang-ulang kembali, coy. Kurang uang aja kayak gini alam, menjaga negeri kita. Ayo, perjuangkan kemerdekaan. Abah terus bekah, aduh beres apa yang abah tuh bangsa akan lah cairnya sedetik mah pulang lihat cairnya, aduh alhamdulillah parete ini saya alhamdulillah Gusti nu agung menang kadaharan ge saaya-aya we alhamdulillah tapinya ya Allah aya we rezeki teh di mana-mana ge boga negeri anu subur anu kaya bersyukur nanaon oge bisa jadi kadaharan sanajan saeutik tiap poe oge aya alhamdulillah teh ya alhamdulillah komo aya namanya duh si abah teh di sawah gawenya saaya-aya karunya sampai geus aya beutian di alhamdulillah tapi ieu teh si abah teh ngadagoan kitunya tapi erek nyuguhan kasih abah kudu ejeung kopi hideung si abah teh resep kopi hideung kayaknya abahnya sabarnya sampeuna sakedeung deui si abah teh baheula mah jadi pujaan ambu ini pokoknya masih abah teh lah siga liminho mah eleh atuh da pokoknya mah cinta pertama ambu kalanya abahnya sakedeung deui kala kopi hideungna urang teh heula karunya si abah ngadaguan aduh cangkeng karasa kieu Gusti kieu geuningannya geus kalawat mah aduh ieu cangkeng astara tahun kieu Gusti ieu teh akibat loba teuing malam Jumat jeung si ambu juga biar teuing tapi cangkeng oh geuningan pare abah geus
Iya nya. Abah bakal teh mana atuh ieu mah ye? Bakal loba pare. Abah teh saking kasih ambu. Harunya kasih ambu teh. Senang tahun-tahun abah teh yang pernah pembeliin baju kasih ambu. Tah, engke mah ah. Mun abah parean teh kejual parean teh. Keur beli baju si ambu. Beda ketang. Si ambu mah meskipun make kutang pegat terus bajuna saroe samping bolong ngomong tengah geus bolong ambu minang tingku abah malam jumaah kalau mas ambu mah tujuan abah apa namanya muncul bahasa gaul lama semuanya is the best kemana malah sambu tak kemana mah biasa lah sambu mah tujuan abah apa nama alah ya cair nah terus mah jeung sakieu mah da ieu mah kudu saatan heula ya cair teh soalnya pare geus bejeuna beukay mah Ayeuna mah Wayu diangkat we karunya si abah kaburu hanyat lah cempalna mana nya tuh geus asak si abah kaburu ngadaguan abah teh sampujaan hati ambu kahiji cenah pertama ambu. Aduh, alhamdulillah Gusti, ambu datang abah, aturan ke abah. Abah, Ambu, abah, ambu, ambu, abah, ambu. abah, Aduh, ambu. Jeneng sagala. Nah, ai abah kunaon sok kan jatuh lah. abah jatuh di pangkuan ambu Si abah bisa wae geus kolot oge. Abah, ambu. Abah hanya tulang nepi heula ambu nyana klub sampai sana kopi hideung gitu. wah ambu mantap pisan ambu kasih abah teh karena ambu kopi hidang jeung kelub sampun ambu Kakantun abah ke. alah si ambu atuh itu kakieun apa kurindu ka abahnya itu ka poho eta kelub Ambu teh sampun kangen pisan ka abah teh. Aduh. Nepikeun ka dikantunkeun ya ge di tukang ku abah. ambu kaki ambu terbalik Oh, nyalah yuk hayu bawa hanya tulang ka sambeula. kelub sampe deh Yuk. Kita kasih ka abah nepikeun ka Ambu udah dipika. di tukang ka abah. bawa kita si ambu aduh sampul dia ke di tukang Menit, tunggu. Sepertinya ini lokasi sangat bagus untuk dijadikan markas. Apa Menit setuju? Wah, betul banget kamu ya. Ternyata di sini Begitu luas. iya Menit. Ternyata kita Coba abah ka saung heula. terus ambu heula Pakai payung Abah heula we. ambu silakan ambu Yes, abah. Sekali. Makasih abah. ambu Ampun abah. nah pakai payung ambu baik ambu lah Si abah mah gosok gembel. Gembel. Gombal abah. eta ambu aduh Abah. abah tuh galok ambu aduh Tuh, abah kumaha ambu tingali ambu teh saking tadi udah abah nepi ka soek gerak si ambu samping teh. bakal cita ke abah ambu ya teh Nya, kala ambu teh tadi teh nyanda kopi. wah iya mah Mana ambu mah kopi nanya? poho di wae kopi hideungna ambu Kela. Oh, iya Aduh. abah. Oh, si iya abah. ambu Ah, kita iya. kitona Tuh. Ya, iya kieu sampu ambu nikmat kieu sekali ambu bah, alhamdulillahnya
Pare Mambu. teh ayeuna mah. Nya ambu tuh Alus tah gitu. barokah gitu alhamdulillah ada mah subur gitu. Abah bakal tareh ieu ambu ana mah. Tareh panen ambu. Abah syukur ari tareh panen mah. Kan kade Kumaha ambu? parena kita manakeun. Nah, abah teh ambu kete pami abah panen pare teh dijual ambu saware pare Nah, teh. beti jujual atuh. Dah abah sok kepikiran we teh ambu. Ah, bohong. Si Abah mah. Ambu mah ingat we teh- Ceret. ingat we ka ambu abah teh. Oh, maknya make inget kunaon dah ambu mah aya tetep. Iya Pake ambu. Abah. Abah teh kan geus 6 tahun gitu ya. Can pernah beli baju anyar teh ambu. Jadi Nah, ambu teh eta. pambalikeun baju. Nah, eta ambu abah teh ketika jual pare, nah beli baju ke ambu. Nu anyar atuh. Nya nu anyar. Beda ketang euy, ambu mah nyage make kutang geus pegat itu Ih, si baju sarawe samping saya kita geus ambu. Aduh, Si ambu tak yeuna. Langsung kana ka abah. sakit mah tangan ambu teh ka Abah. Abah, karena syukur we, dipangmasyarkeun atuh mah. Nya nya atuh. Nya Abah, Arunya geus abah pegat. pakai ambu. Tuh, Kutangna. nya kutang pegat, baju sarawe da abah teh Komo kumaha ieu. nya. Sarung tuh Karek. dia ngudag Abah ah. Karena ayeuna kita bisa membeli baju ke ambu, udah ya tuh alhamdulillah gitu pare subur gitu, teh pare abah teh ah. Alhamdulillah nya Nuhun Abah. ambu. Teh kamera teh ngadenge ambu. Cenah mah di kota teh walahana geus meunang aja ambu. Tapi Abah, mudah-mudahan masih jarang ulah nya. Nah, ambu lah. Tapi da kalau misalnya di banyak walahana teh ngajajak kalau berurang ka dieu ka desa ieu. Abah pada mau cicikeun ambu. Ngawal apa Pak? Abah berani gitu. Geus atuh. Abah mah berani na malam Jumat Eh. ambu. Sama tuh. Ambu Abah bohong ah. kata mah alah, sama Sok ngopi heula lah. ambu mah. Sok ngopi heula Abah tah. Alah, ieu Hayu satu orang ambu cai. ya. Heeh. Cek Ngarep Bang. cai tadi teh. Wah, ya Abah euy. Ngopi sabarkeun. Ambu, jone ambu. Si Joni. Bah, Nanjan. janda mabur. Tahu panggil sungguh. Satu, jana mabur. Kabur cenah. Aduh, salah bah. Naon? Muning babur. Muning. Abah muni. Oh, muning kabur. Tebak sampah batur. Kena plak sampo batu. Wah, buah pelak abah sia eta mah. Bah, sampah bah. Dengan di semuanya. Bah, mana bah? Banyak kopi. Bah, mana bah? Alah, si Joni. Nah, tanya setia tuh yang satu mau ngomong. Yang ngopi mah pura-pura wae alasan muring kabur, canda kabur. Oh, yang sabu ambu bernya. Yang ngopi, Kayak karena mah ngopi meureun. ah, mana Joni? Ah, Enggak bah. Naon? Muning. di mana? Itu. Di sawah. Tuh, mana mah ah, bohong ambunya. Yang ngopi, mana mah. Lain muning. Muning nyokot sampo. Muning sih muning, bari ieu diamkeun bae ka teman abah atuh Joni. Tuh. Ah, Enak bah. Bener. Aduh. Bener bah. Terus teh mana? Ini terus teh mana? Itu sawah. Terus Muning abah mau mabur. mama tuh kebab sekarang kelas sampul abah. Sekarang pare. Mana di dia kan? Kan di alat si ambu atuh. Tuh, nanggung si ambu ya teh. Aduh. ngopi we ya mah. Enak ya bah. Ah, apa kutu ngana ah. Aya mah ah. Yang boy mana? Nya atuh da bilang si ambu atuh. Kopi na mana nyopi. Mana bisa nih. Parah ambu si Joni ya. Aduh, Edo bah. Aduh. Atuh aya makanya teh bantuan abah tuh di sawah tuh ngamalirkeun mana teh. Minta apa bah be mah. Anu hayang we ulin gitu kan. Kerjaan tuh aduh bantuan gitu. udah gue janda, kapan atuh ai Oh, abah. merenya udah janda. Emang abah keur pamuda tara ka awewe da osok. Nah, parah abah mah sudah selalu setia ke ambu. Wah, si abah. Tapi abah era ayeuna mah aya si Joni. Abah jadi melawan iya atuh da. Keur suruh jajannya. Bah, mantep ah. Heeh, sok. Bae atuh abah bere abah teh ulah kitu. Lain kitu ambu teh da ieu teh menang ambu. Sia ke abah. Ah, coba. Janda bah. Janda. Heeh.
Bu, mana Ambu? Tadi karena muning kabur. Aduh, Ke janda. Ah, ieu mah modus Ambu alasan. bah ya jangan bah. Aduh. Aya loba. Coba, aneh angkat coba. Ke mana? Aduh, ah. Aduh, Aduh. janda. Ngomong-ngomong Ambu, aduh, ieu kopi beak nu Abah. Sampe beak atuh kumaha Ambu? Tengah ngopi bah. Yuk, kayak mah lamun lu pagawean cik bantuan si Abah atuh ngamalirkeun mopok-mopok atuh. Kamu enggak be, Bu. Bener. Enggak, Bu. Bah. Banda Abah banda. duluan, heeh. Heeh, bandaannya. Coba ke Abah cara panen, Jon. Bantuan Heeh. Ayam Ke bantuan, janda, Ke. puguh. yang janda. Aya Abah aya Janda. ka janda teh. Di Abah mah tuh tetap ke Ambu, Abah mah. Oh, si Abah ya. Mau pindah ke lain hati Ambu Abah mah. Minuman ada. Kita tinggal cari cewek-ceweknya nih. Wah, di mana? Di sana banyak. Oke, kita ke sana. Ayo. Jon, Hei, main di imah bukan naon, Jon? biasa euy. Bebeas. Hah? Kurang boga kangkung na Jon di imah Jon. Mun barter jeung urang daek teh Jon. Kurang Ayo. kurang mere ka didinya kangkung, dinya mere beas ka urang gitu. Sok ayo. Jadi aya deungeunna. Baik itu Jon. Baik. Ayo atuh pamajikan kumaha kudu dibejanya Jon nya. Oh, Beres salah suluh lah. Ame aya kernyangu asuh heula. Baiknya balik. balik. Balik bebeja ka heula. atuh bebejanya Jon. Ah, balik bebeja. Siap. Jadi cokot kangkungna Jon. Aya loba ya sakarung kangkung teh. Sak. Naon? Apal teu? Naon? Kamari si Sapri ditembak ku eta ku walana. Gimana? Pas ronda ke kondoma. Banyak. Asli, lain bohong. Bener-bener ieu mah walana teh ngetas ka desa urang. Kumahanya? Kumaha lamun pamajikan urang ditewa? Euy. Teh urang lawan pamajikan. Kumaha? Gerak kau kawin deui Jon. Deui urang teh teh. Dia mah Jon kudu ngatur strategi ieu mah Jon. Aku nama. Gerang basmi walana teh lah cuman ame ke wani-wani ka desa urang benernya bener itu Kang yuk ket kucing gerang atur strategi kumaha carana gerang yalehkeun walana bener teu bener cuman ket penting ngumpulnya yang ayeuna mah gerang ka imah masing-masing geura siap-siap bisi aya naon-naon engke di desa urang bisi walana ka dieu. Ayo atuh, ayo nama. Ada warga nih. Mana? Itu. Gimana kalau kita tangkap buat tahanan? Gimana itu pasti senang nih. Wah, saya setuju. Ini kita tangkap. Ayo. Ayo. Gerak. Ayo mana? Bergerak. Aninya kalian mau lari. Kalian
Akan kami tahan. Kalian akan jadikan kami budak. Cepat berdiri. Cepat. Angkat tangan. Cepat ikut kami. Kalian akan kami bawa ke markas kami untuk menjadi tahanan. Biadab kalian. Kalian telah berkhianat. Kalian menindas warga-warga kami. Tidak semudah itu kalian menangkap kami. Duduk kalian. Berani berdiri tangan melawan. Tokoh guru. Aduh, tembak Kemana itu kebanyakan mana kemana itu? Iya, weh dah. Mana makan kahuroi ke tinggi ih. Aja kau kawin lah. Jangan aku mana tu Kahuroi ke kita genting. Aduh, jadi Kurang kan you. Tujuannya ini kadang ini kita mana? Pengkhianat. Endok. Bahaya ieu mah. Kumaha keur ditindas kualana. Aduh. Karek bantuan. Bisa bela diri ieu mah. Jalan hiji-hijina mah kudu lapor ka si Abah Dalin. Siapa itu? Kejar. Udah lulus. Sudah kita bawa tahanan. Ayo siap.
ayeuna Walanda mulai datang lembur. Ayeuna kuring dia bukan sepuh pribumi di desa ieu. Kudu mempersiapkeun alat-alat ngabrosak para penjajah. Es kuning harun kuning baheula jaga alam kaya ieu. Ayeuna para Walanda ka jajah ka desa kuring. Kuring moal sieun, kuring moal nyerah, kuring moal mundur. Ayeuna para Walanda ka jajah desa ka alam menuju anu kaya. Karajang kuring ayeuna boga alam senjata. Kuring boga alam kaya ieu bisa dimanfaatkeun senjata. Para Walanda jajah ada senjata. Walaupun kuring maju, kuring hasil merdeka atau mati. Dia kuring kudu gancang-gancang neangan si Abah Dalim. Soalna Walanda geus asup ka lembur kuring. Capek kudu neangan ka mana deui si Abah Dalim. Pokona kuring kudu panggil si Abah Dalim. Kudu dilaporkeun ieu Walanda wani-wani cepot anu peti ka lembur-lembur. Alhamdulillah, Bah Dalim aya di dieu. Bah Dalim. Bah. Mat. Naon? Gerak Mat, edan Mat. Aduh. Bah. Gawat Bah. Penjajah mulai lembur, Bah. Jajah, Bah. Aduh. Ayeuna masyarakat geus mulai dipenta upeti, Bah. Ku para penjajah. Naon Mat? Wah anak geus mulai jajah, eta upeti ka desa. Iya, Bah. Bener pisan eta, Bah. Ayeuna kieu Mat. Ulah sampai penjajah Walanda ngajajah desa urang ieu. Urang lawan, Mat. Bener pisan, Bah. Ulah sieun, Mat. Bener, Bah. Tapi nu jadi pertanyaan, Bah. Urang geus ngalawan pakai naon? Walanda mah baru geus senjata, Bah. Abang geus apal. Para Walanda akan jajah desa urang, Mat. Abang geus persiapkeun alat keur ngalawan Walanda. Iya, Bah. Bener, Mat. Ulah sieun. Para Siap, lawan Walanda. Siap, Bah. Merdeka atau mati, Mat. Siap, Bah. Terus anak kieu, Mat. Ahmad ku Abah bang ajarkeun ilmu bela diri keur ngelawan Walanda. Siap, Mat. Siap, Bah. Di mana latihanna, Bah? Tenang, Ahmad sama Abah ngilu. Siap, Bah. Ayo. Bah, Ahmad, dia di mana, Bah? Ini ngabah saksi. Tadi kan tempatnya lari di dia. Ayeuna bisa di dia. Abah, Ahmad, bukan ilmu kedalaman. Kan Abah sebuyur bisa apal masyarakat. Hebat, Abah. Sia-sia, Abah. Ahmad guru ke Abah. Karena ayeuna Abah ke Ahmad ajarkeun ilmu bela diri keur Siap, ngelawan penjajah. Siap, Bah. Siap, Mat. Siap, Mat. Wah! 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 Ah! Wah! 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 Ah! Ah!
ilmu dasar belajar. Siap bang. Ada dia yang menjaga pemberontak orang aja. Kamu ada pak, udah kemat. Siap bang. Siap bang. Bakal dimanfaatkan dari kekayaan bang. Siap bang. Kurang latihan kuanan kerja. Siap, siap. Siap bang. Eka atau mati mas. Eka bang. Eka. Eka. Sampai bang. Lemas, nambah mas. Yuk, kalau kunci, siap bang. Ayo. Duh, ieu tanah sakitu lega kieu endah kieu alam urang anu beunghar kieu piraku erek dibikeun kawalana kuring meunang moal rela ieu tanah kalahiran kuring alamna anu kaya jiga kieu kudu beunang ku walanda mending keneh kuring mangalepaskeun nyawa daripada ngalepaskeun tanah kalahiran kuring anu kaya ieu. Cek si Abah Dalim ge urang teh kudu bisa ngalawan kanu jadi walanda teu meunang daek dijajah ku walanda da ieu tanah teh geus dijaga ku leluhur kuring. Tanah anu sakieu suburna moal mungkin ku kuring bakal dibikeun. Kuring boga prinsip jeung si Abah daripada kuring ngalepaskeun ieu tanah mending ngalepaskeun nyawa kuring sorangan merdeka atau mati. Tapi ieu teh ka mana barudak ye si Otoy jeung si Joni ku kuring teh tadi diajak ka gunung ka leuweung ngerek neangan pepelakan kuring anu geus mangsana erek panen ye. Tapi kuring moal bikeun eta hasil panen kuring kalah kumaha moal dibikeun kuring nu capek, kuring anu melak, kuring anu ngala. Ayeuna piraku kudu erek di dahar ku walanda. Pokona mah kuring moal bikeun eta. Asa beuteul lila ieu teh. Ngaraguan barudak. Si Otoy ka mana ieu jeung si Joni teh. Raguan desa kedeung deui. Mangsa tereh asup kana waktu lohor geus beres waktu lohor mudah-mudahan barudak eta geus daratang ka dieu jagoan da kuring. Ah, kebeneran ieu mah si Ahmad. Wah, ieu mah kudu bener-bener kudu bebeja ieu mah bahwa yen si Umpeti si Walanda teh geus datang ke kampung kuring mah, kampung urang. Wah, bener kudu bejakeun si Ahmad. Tuh geuning aya si Otoy ka dieu kabeneran pisan orang ajak ka leuweung urang ngala pepelakan kuring anu geus jaradi. Toy, Mad. Kuring ada kaporan, Mad. laporan naon atuh Toy? Mad, Walanda, Mad. Bisa asup, Mad. Kalau kampung kuring, Mad. Duh, bener pisan eta Toy. Kuring ge kamari ningali Walanda keur mentaan upeti ke masyarakat. Mad, ulah ka ngaco, Mad. Walanda. Lain mereka pipiti, upeti, Mad. Pokok kuring si Otoy teh karena kurang ngadenge masalah kieu mah. Diuk lah di dia, diuk. Uduk, Mad. Lain uduk, Mad, lain. Tah, itu diuk. Sok aya nama, maneh rek nyarita naon, laporan naon, lah rurusuhan. Sok caritakeun. Ahmad, hei, lain ku lampu neon Ahmad ya. Si company Walanda teh asup kalau mur kuring, kalau mur urang ya. Suran teh kudu kumaha Ahmad.
Kakak ngerti mampu neon. Urang nyaho ayeuna kompeni teh keur ngajajah kelemur urang. Atuh kelemur urang. Urang oge kamari ningali masyarakat di pentaan upeti. Ahmad, itu bawa gajah. Ahmad, itu bawa gajah. Sepuluh bawa gajah atuh. Lain gajah otoy penjajah. Kompeni Walanda otoy kuring kamari ningali itu masyarakat di dia di pentaan upeti. Nah, tuh. Lah aku mau bawa kawat atuh, gajah bawa kawat. Misalkan dia Muhammad, ada ngelawan company kumaha atuh. Kumahanya ngomong ka maneh? Lah, urang kudu mikir heula ieu teh. Ah, geus sakieu ayeuna mah. Urang tekan kudu boga persiapan, kudu boga tabungan yang sandang pangan urang. Ayeuna mah urang ngalah kadaharan, pepelakan kuring geus tinggal panen. Tah, Mad, mun kadaharan mah hayu Mad, siap wae. Maneh mah angger ari kana kadaharan mah langsung nyambungnya. Mad, atuh kan kadaharan teh Mad. Mun cek Inggris teh mah bahasa Inggris mah number 1. Pinter maneh make bahasa Inggris adalah. Mad, number 1. Ayeuna mah urang kukumpul yang persiapan ngelawan penjajah, tapi ieu lamun geus diala urang sumputkeun. Ulah nepikeun ka beunang dipenta upeti ku penjajah ku Walanda. Lah nyaman ada buahan putih atuh ngaranna. Heulah kumaha maneh eta mah ayeuna mah urang ka ditu kalah kadaharan. Mumpung Hai, Mad. urang Di mana Mad? Di mana Mad? tuh di gunung di belah itu. Ayo nilu jeung urang ayeuna. Ayeuna Mad? Heeh, ari si Joni ka mana si Joni? Hah? Si Joni. Ada sorangan tuh jemuan ini atuh. Geus lah, mal bener ngomong jeung maneh. Amad, langsung we ngalah. Kita nyambung Mad. Geus ayo. Mak, bapak, mak kemana ditembak ke Belanda? Pak Udin terapar, mak. Aduh, kemana ya? Kayak buah anggur. Ieu kecelakaan urang teh. Tuh, lah itu dia gunung mah. Lain gunung eta teh. Hayu Mad atuh. Lapar Maneh mah. mah. Teu hayu. Turun. Akot Mad. Minta diakot. Turun sorangan. Mad udah di jalan Mad. Eueuh ngaranna ge di leuweung atuh maneh teh. Ini ya jalan Malawung. Lieur jeung maneh. Ternyata kita harus bangun markas di sini ya untuk memata-matai para pribumi di sini supaya mereka tidak memberontak. Nah, kamu setuju kamu? Setuju. Apalagi di sini banyak cewek cantik suka sekali. Aduh, kamu tahu aja ya. Sama cewek-cewek kayak gitu. Saya juga suka kok kayak gitu ya. Oke, kita setuju sepakat. Kita laporan ke atasan kita untuk membangun markas di sini. Oke. Ieu geus deukeut ieu teh. Duh Mad. Lulus Mad, Capek maneh. Tuh tingali alam kekayaan urang teh. Piraku erek dibikin ka si Walanda mah. Mad, Urang boga alam Mat. kayak kieu. tingali Mad. Kayaan alam orang iya Mad, tingali Mad. Kira aku dibikin kasih Walanda Mad. Kan urang yang ngomong gitu, otoy. Iya alam kekayaan urang teh anu dijaga ku nenek moyang urang. Kira ku erek dibikin ka si Walanda. Berarti bener Madnya, cek lagu ge Madnya. Heeh. Bahwa negeri orang teh tanah anu tersubur Mad. Nya pasti ayeuna. Tongkat, kayu, batu jadi kadaharan Mad. Heeh. Dina sampe, dina hui. Heeh. Segala aya Mad era mah. Heeh. Ayeuna mah urang ka ditu di ditu da pepelakan kuring mah. Hayu Mad. Nu tinggal panen. Hayu. Hayu. Apa kadaharan Mad hayu. Ah, lila Mad. Dasar kena kadaharan mah. Mad. Kapan mana Mad ngali Mad ayeuna mah Mad. Hei. Hei. Mane udah kene geus mau. Kelatih. Udin, mana kernaon di dia? Ya mau urang apa toy? Anak nasi Sapri. Udin kernaon di dia? Udin. Ngelawan buahan. Nah, emak jeung bapak maneh ka mana? Tembak ke Belanda. Bener-bener ieu Walanda.
Geus nyari gara-gara di tanah urang. Geus aya nama kieu Udin. Maneh balik. Engke kadaharan mah kurang dianterkeun. Maneh ayeuna jadi yatim piatu, jadi tanggung jawab urang. Jeung anu hirup di lemur ieu. Sampai man ayo. Heh. Heula. Ya budak cenah balik heula. Dik balik ayeuna mah Udin. Tadi itu balik. Bener-bener toy walana geus wani-wani ayeuna nu bapak si Udin isuk rek hadeui anu dikaehan ku walana eueuh deui jalan urang kudu ngalawan ka eta walana toy alus mah heuh da emang kudu kitu puisina eta kitu naon oh tah urang lain puisi toy aduh toy marahin mamat ulah ngasampu man teulah jeung maneh mah da kana kadahareun nomor hiji dari mah yes ya mat kali mat aya walana mat bener boy mat yuk, walanya man. Ada orang pribun. Kabur. Benar. Pokoknya kita jangan sampai kehilangan mereka. Kita harus dapatkan mereka. Kita harus jadikan mereka budak untuk membangun mereka kita. Mereka di mana ya? Dari mana mereka? Man, ini budak man. Iku mangga. Man, pokor man. Kurang teman. Wah itu kebenang man, bener toy. Ulah ke kebenang, kebenang di man. Bahaya man. Tanah pasti bakal beak man. Pasti toy. Man, kayaknya mas, bener mana yang senjata. Katakan toy. Kekar toy. Aduh, kenapa kamu? Jangan lari kalian. Ayo, bentar. Kejar. Man, dengan hiraukan otoy. Tong ngomong gitu toy. Perjuangkan kemerdekaan ini, man. Ulah wa kepaeh toy. Urang kudu sarua ngajaga ieu alam, ngajaga negeri ieu. Kita harus memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, man. Toy. Ayo, man. Ayo, man. Bisa loba drama mana? Ayo. Keburu menang. Ayo. Gano. Liar mana mah? Ayo buru-buru. Urang. Bawa ka tupel. Mereka. Mereka. Coba tangkap. Jangan bergerak. Kalian mau melawan kami ya. Kami akan menjadikan kalian budak untuk membangun mereka kami. Berani melawan dan memata-matai kami ya. Aku takkan pernah mengangkatkan tanganku. Dan aku takkan pernah menyerah pada kalian. Karena jika aku mengangkatkan tanganku, sama saja aku menyerah dan menyerahkan semua alam yang telah kami miliki ini. Kamu banyak bicara. Hajar dia. Aku takkan pernah menyerah dan takkan pernah takut sama kalian. Kalian harus ingat, setetes darahku akan menjadi saksi
kemerdekaan negara ini. Hidup mati kami buat kemerdekaan bangsa kami. Kawan, Omong-omong mana? Maneh pribumi anu hianat ke tanah sorangan. Tepantas maneh hirup pribumi ieu. Maneh geus hianat ka bangsa sorangan. Hianat ka dulur-dulur maneh. Maneh wajib kurang dipaehan. Beraninya para melawan. Kalian mau berontak? Bawa mereka. Jalan. Jalan. Ayo. Ya. Kalian para rakyat yang akan kami sandra dan kami jadikan budak. Cepat. Kalian sangat lemah. Hah? Cepat berdiri. Jangan pernah kalian sangka kami akan menyerah sama kalian. Lihat saja pembalasan kami. Cepat berdiri. Kalian membangkang. Cepat. Kalian masyarakat masa lemah dan kami jadikan budak untuk membangun markas kami. Cepat jalan. Pak, yang akan kami satukan dengan budak-budak yang lain. Ayo, kalian cepat bereskan markas kami, atau kalian akan kami bunuh. Cepat. Ayo, kita minum dulu. Ayo. Sekarang sudah aman. Para tawanan sudah berkumpul dan bekerja membangun markas kita. Gimana paling senang? Pasti kita akan dapat bonus dan minuman dan cewek-cewek cantik. Dan banget itu. Kita juga bakal dibagi kekuasaan sama si Menir. Lebih baik
kita istirahat dulu sambil mengawasi budak-budak yang sekarang bekerja. Jangan sampai lah. Aduh. Toy, kunaon mana toy? Man. Hah? Cai man. Sabar toy. Sarwa. Kurang dihaus toy. Sabar. Rasa kebodor man, turun man. Paus nama di laut. Sah nu ngomong paus toy. Kurang ngomong haus mana? Mandi garing dia man. Man. Otoy haus man. Sarua toy urang ge haus. Sabar toy. Ulah heureuy man. Haus man di laut man. Saha atuh nu heureuy toy. Urang sarua haus lain ngomongkeun paus. Jiwa landang keterlaluan man. Bener bisa toy. Mesti benar diantep man. Betul. Orang kudu bisa biasa toy. Orang kabur. Kita siapa dahlin. Wala pacarana. Wala kan bubur man. Bisa beja man. Balik man. Mana? Lain yang bubur. Urang kabur. Urang gue beja kasih apa dahlin. Urang balas dendam urang. Walanda toy. Cai man. Ya toy. Haus toy. Orang kabur man. Kabur si Walanda. Ke ayam man. Alah. Toy. Wah. Wah kepai man toy. Urang yakin mana bisa hirup. Toy. Sangat jualan kue man. Mas. Mana balik. Man. Man. Orang perlu berjuang man. Udah man. Ayo man. Jualan apa kamu dagang? Lantai. Kamu beca kasih jadi man. Pak Jurit, kamu tahu nggak? Banyak cewek-cewek cantik di kampung sebelah yang cantik-cantik. Apalagi kata kamu kemarin yang suka mandi di kali. Cewek-cewek cantik kan? Oh, iya yang di sana banyak. Iya. Kita datang ke sana, lalu kita bawa dan sandal mereka. Kita bawa ke Seminir. Pasti Seminir senang. Oke? Ayo. Oke, siap. Sekarang kita kembali lagi ke lokasi untuk mengawasi para budak-budak itu supaya mereka tidak melarikan diri, biar Seminir tidak marah pada kita. Oke? Oke. Ayo. Ayo. Budak-budak yang lemah ini, manusia-manusia ini malah berenak-enakan, tidak mirip tanpa bekerja. Cepat kerjakan markas kami. Iya, cepat beres. Prajurit, urus dia. Siap. Kamu malah enak-enakan. Kamu mau ini, ha? Kamu mau ini? Kerja dulu. Kamu minum, ha? Dasar lemah. Ini minum sepuasnya. Dasar manusia lemah. Ini juga. Hei, bangun. Dasar manusia lemah. Cepat bangun. Turun. Cepat. Cepat bangun. Supaya si Menir bisa bangga sama saya. Kalian akan kami perbudak di sini. Dasar manusia-manusia lemah yang tidak tahu diri hidup di sini. Bagus kerja kalian ya. Cepat teruskan.
Prajurit, woi, gimana? Udah beres? Udah. Biarkan mereka suruh istirahat dulu. Kasihan juga para manusia lama-lama ini. Ayo kita istirahat dulu. Ayo. Tuh. Normal. Kurang pertoy. Toy. Ah beneran. Pengkhianat itu. Ini. Ayeuna kurang yang kabur. Normal. Mau kubur man. Nah, lapar man, udah cari man, beli bubur man. Lain bubur toy. Kurang kabur. Berilah kalilah. Ngomong jeung mana? Mau beres-beres. Orang ayeuna rek aja si Jupri. Tadi orang ningali si Jupri. Orang aja kabur babarengan. Ane daguan. Kemana man? Daguan dia. Kabur. Untuk pengkhianat keluar. Ini. Terus. Toy. Kemana Jumi? Ayo, man. Ternyata mengawasi manusia lemah itu sangat capek juga ya. Komandan, kabur. Aduh gawat, cepat kejar. Aduh, ieu kamarananya duit kuring we kieu. Cek aya ka dieu. Kan apa aya tebak-tebak kajian. Kudu bang kejar ilmu. Allahu Akbar. Aduh. Kumaha ieu nya? Ayeuna walana geus pula datang ka warga. Datang upeti. Kurang terela. Kurang terido sampai walana jajah ke desa jeung minta upeti ka warga. Akhirnya mah kieu kuring ngabejaan ka warga supaya warga waspada di mana ke datang walana ngajajah ke desa. Kurang di dieu Abah Dalim sebagai kokolot ngemur ieu rela terido mun walana ngajajah minta upeti ka warga. Abah eta lawan. Ayeuna mah Abah eta ngalobakeun kejar bela diri. Terutama murid-murid si Ahmad, si Jupri, si Otoy kudu bisa belajar ilmu bela diri supaya engke aya walana ka dieu ngajajah bisa ngalawan, bisa ngabela warga masyarakat.